Bismillahirrahmanirrahim. Acara nomor 2 nyaeta mendatangkeun ngeunaan analisis unsur intrinsik carita pondok anu bade didugikeun ku Aisyah Fatimah. Mangga dihaturkeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pambucatur anu parantos nasihan wakos Kasim Adik. Santacana kenalkeun papangkeun wastafun Siti Fatimah. Sim Adi ngadeg di dieu bade ngadugikeun unsur intrinsik carpon bahasa Sunda. Sinopsis ongkos angkot kuseur somongan dina herlina. Dina hiji mangsa Wanda luas sabab kantongna anu muka jeung duitna eueuh ngan aya 2.000. Wanda ngahulang sabab duitna kurang keur bade ka angkot. Wanda bade nambut duit ka sasaangan sasa oge sami keur ngasa angkoteun. Sasa nyarankeun ka Wanda kudu kabur we saatos nasihan acisna. Sabab Wanda nyangka supir angkotna galang da sieun dicarekan. Saanggeus turun Wanda terus mikira sajajalan. Saanggeus kitu Wanda ngareureukeun di gang ka imahna. Wanda turun tina angkot jeung langsung jujur meta hampura ka supir angkotna ngan gaduh acis 2.000. Sabab acisna leungit supir angkotna teh bager pisan dibayakeun mayar 2.000. Wanda ngarasa bungah sabab supir angkotna bager. Unsur intrinsik dina carita eta nyaeta jijeunna ongkos angkot, temana sosial, palakuna Wanda salsa supir angkot. Watak Wanda nyaeta luasan, sieunan, ngalaweung, seujon. Watak salsa nyaeta seujon ka batur, ngajarkeun Wanda bohong ka batur, supir angkot bager. Galurna nyaeta maju. Latarna nyaeta di angkot, di gang ka imah Wanda. Pusat sawanganna nyaeta Lina Helena. Amanat dina eta carita nyaeta jadi jelema teh ulah babari seujon sarta ulah ningali penampilan batur. Anu katilunya eta jadi jelema teh kudu jujur. Hatur nuhun ka Siti anu parantos ngadugikeun hasil analisisna. Mudah-mudahan urang sadaya kenging manfaatna. Dilanjutkeun ka acara anu salajengnya nyaeta sesi pertarasan. Mangga ka para hadirin yang ditaraskeun. Naha Wanda nyangka supir angkotna galak. Sabab supir angkotna dadek penampilanna dikasieun rambutna jabrik. Hadirin sadaya, alhamdulillah acara di awal lebih ke akhir parantos bengse. Mangga urang tutup bae ku maca hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku pangucatur nyukeun hapunten bila aya kalepatan sareng kakirangan sakitu wae anu tiasa kami atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Langkung ti payun mangga urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat sareng hidayah ka urang sadaya. Shalawat wa salam mugia tetep maca ngagolontor ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka kulawargana, ka para sahabatna, ka tabiin sareng tabiatna, oge teu hilap ka urang sadaya salaku umatna. Hatur nuhun ka para pangjejer pamilon sarta rerencangan anu parantos hadir dina ieu acara pikeun nyumponan tugas analisis unsur intrinsik bahasa Sunda. Mangga urang sadaya kawitan ieu acara kumacakeun basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu salajengna nyaeta medalkeun analisis unsur intrinsik bahasa Sunda anu bakal dirugikeun ku Rahman Rizky. Mangga dihaturan ka Adina. Simkuring ngadeg dieu bade macakeun sinopsis sareng analisis unsur intrinsik carpon. Sinopsisna judulna kapincut. Di tengah poe ereng-erengan aya 2 budak sakola anu keur nununguan bel sakola bubar. Teu lila bel sakola disada.
tanda sakola bubar. Budak anu duaan eta teh lempang rek balik ka imahna pas tepi di gerbang sakola. Si Yuni ninggalian kabogohna keur diuk duaan jeung awewe lain. Si Yuni teh balik ka imah bari teu kuat ngarasakeun nu ngaranna nyeri hate. Teu kungsi lila ti dina aya nu datang ka imahna. Pas dibuka si Pendi jeung si awewe nu tadi. Si Yuni nanya ka si Pendi rek naon pabumina. Si Pendi nembalan rek menta tulung ka Yuni si Nining bade ngiring ngendong lantaran bumina jauh jeung atos bade magrib. Sakitu sinopsis anu tiasa dipikahatur. Analisis unsur intrinsikna jejer atau tema silih asih. Palakuna Yuni, Nani, Pendi, Nining. Watekna Yuni bager jeung sabar, Nani bager, Pendi sok nyeri hatekeun awewe, Nining tukang ngarebut kabogoh batur. Galur maju, latarna di sakola jeung di imah kuseur sawanganana ku Eti Roheti. Amanatna ulah wakabobogohan nu mata ngaganggu kana sakola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Rahman Rizky anu parantos ngadugikeun hasil analisis. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa kenging manfaatna. Acara anu salajengna nyaeta sesi patarosan. Mangga ka hadirin anu bade ditasung ka Rahma. Naon latarna di mana Latarna di sakola jeung di imah. Aya bade ditaroskeun deui. Acara anu salajengna nyaeta pamungkas. Nyaeta arurang ngaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sadaya, alhamdulillah acara ti awal dugi ka akhir parantos henteu. Sim abdi salaku panubuh catur nyuwun hapunten bilih seueur kakirangan sareng kalepatan. Sakitu anu disanggakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Reh dinten ieu urang tiasa ngumpulung bari dina kaayaan sehat walafiat. Ti payun simkuring ngaturkeun nuhun ka rerencangan sadaya anu parantos kersa di dina ieu acara. Sakumaha tos diulingakeun sabta acana dinten ieu teh urang bade ngayakeun presentasi perkawis analisis unsur carpon dina raraga ngadugikeun tugas basa Sunda. Langsung wae kana acara anu kahiji nyaeta bubuka. Supados teu nyita kana waktos urang buka wae ku maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu linggih mangga urang braskeun ku acara kadua nyaeta inti atanapi laporan hasil analisis anu bade disanggakeun ku Tiara Agustin. Waktu sareng tempat disanggakeun ka manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ngadirna di dieu bade maparkeun sinopsis perkawis carpon sareng unsur intrinsik carpon. Sinopsis carpon anu judulna Surat Dituntun Diari nyaritakeun hiji pamuda anu berjuang sorangan ngubaran panyakit nu aya di dirina sangkan teu ngahesekeun nu jadi kolot jeung kabogohna. Tah si pamuda eta teh indit gawe ka kota sangkan boga duit yang ngubaran panyakit nu aya di dirina. Dina hiji poe si Asih narima paketan anu mangrupa di hari Andra nu eusina nampukeun luluh kisah salila hirup manehna. Unsur intrinsik tina eta carpon. Jejer Surat Dituntun Diari. Palaku Andra Asih Bu Ine anak. Watak Asih bager panyebar ridho. Andra bager narima kaayaan panyebar. Ibu Ine bager ridho anak bager. Galur mundur. Latarna Imah Andra jeung Imah Asih. Puseur sawangan Rizky Chandra amanat urang kudu narima kaayaan rek kumaha wae jeung kudu narimbakeun takdir nu tos ditampukeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka manehna anu parantos ngadugikeun laporanana. Mudah-mudahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Tiilap salawat sareng salam urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Tipayun simkuring haturkeun nuhun ka rerencangan sadaya anu parantos kersa hadir di ieu acara. Sakumaha tos diuningakeun sata acana dinten ieu teh urang bade ngayakeun presentasi perkawis analisis unsur carpon dina raraga ngadugikeun tugas bahasa Sunda. Langsung wae kana acara anu kahiji nyaeta bubuka supados teu nyita kana waktos. Urang buka wae kumaos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu linggih, mangga urang bereskeun ku acara anu kadua nyaeta inti atanapi laporan hasil analisis anu bade disanggakeun ku Sheila Anggraini. Waktu sinareng tempat disanggakeun ka manehna. Mendengar kuring di dieu pada dintonkeun sinopsis sareng unsur intrinsik. Sinopsisna nyaeta balaga di Gunung Ganggasa. Dina hiji waktu aya hiji pamuda nu ngaranna Andan poe lebaran Kang Andang patepang deui sareng Ibu Teti anu baheula teu dipika bobah ku Pa Andang adina teh Yuyung. Cuk si bungsu ka bapana ngobrol teh Teti teh geulis keneh Kang Andang ngawalen ka budakna. Kapungkur mah tos panghet bade rarabi sareng sobat bapa tapi duka naon alasanana. Unsur intrinsikna jejerna balaga di Gunung Ganggasa palaku Kang Andang, Teh Yuyung, Teh Teti, budakna si bungsu sareng Pak Agus Lodiman. Batek Kang Andang bager seperei, Teh Yuyung bager, Teh Teti eraan budakna si bungsu ogo ka bapana. Pak Agus Lodiman sopan, galurna mundur atana di jalan geurang jeung pujana. Useur sawangan Andang es Argayuda amanatna jodoh mah teu tiasa sakahayang urang kumaha jodoh cilaka mangga geus aya nu ngatur. Hatur nuhun ka mantena anu parantos ngadugikeun laporan, mudah-mudahan kengeng manfaatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga bi aya nu bade dipartaoskeun. Saha wae palaku tina eta carpon jeung sebutkeun watakna. Palaku dina carpon ieu teh aya Kang Andang, Teh Yuyung, Teh Teti, budakna si bungsu sareng Pak Agus Lodiman. Batekna Kang Andang bager saperei, Teh Yuyung bager pinter, Teh Teti eraan budak si bungsu ogo ka bapana. Pak Agus Lodiman mah sopan. Bade nu dipartaoskeun deui. Hadirin anu linggih, mangga we urang terasieun kana acara pamungkas nyaeta urang sasarengan maos hamdalah. Hadirin nu dipika hormat, alhamdulillah acara parantos rengsih. Simkuring salaku panunggu catur sareng saparakancan nada hapunten anu kasuhun. Pilih aya cacariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah. Hadirin sadaya mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana perhatiosana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan rahmat sareng magfirat ti mangtena. Urang tiasa riung mungpulung dina ieu riungan kalayan kawilujengan. Shalawat miwah salam mugi salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, ka jalmi-jalmi anu saroleh tug dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tunut ajaranana. Dina deungeut ieu urang aya dina acara nganalisis unsur intrinsik sareng carpon. Hatur nuhun ka hadiratna anu parantos dongkap ka ieu acara. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, hapunten sata acana simkuring bade nyuhunkeun widi salaku pangjajab acara. Langsung bae kana acara kahiji nyaeta bubuka, kadua ngadugikeun laporan atanapi inti anu acara katerakhir nyaeta panutup. Supados teu nyangkolang teuing kana waktos urang buka ku aos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu kadua nyaeta ngadugikeun laporan atanapi inti hasil analisis anu bade disanggakeun ku Tiara Oktaviani. Waktos sareng tempat disanggakeun ka anjeunna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadegna simkuring di dieu bade ngadugikeun analisis untuk unsur intrinsik anu parantos ku simkuring dikerjakeun. Anu jejerna nyaeta upi-upi. Palaku tina carpon anu judulna upi-upi nyaeta kahiji anak pakacar, kadua mitoha, katilu si Upi, kaopat Cek Eneng, kalima Kang Ujang, kagenep Ami, jeung nu katujuh nyaeta si Cikal. Tina palaku eta masing-masing gaduh watakna. Anu kahiji pakacar, watakna teh bager, jelemana teu riweuh jeung jujur. Watak mitoha nyaeta sok tutah-titah, silih asih jeung agul. Watak si Upi nyaeta bager, pinter, tur daekan. Watak Cek Eneng nyaeta baeudan, pinter, jeung bager. Watak Kang Ujang nyaeta bager, jelemana nurut. Watak Ami nyaeta amanah, bager, tur pinter. Watak si Cikal nyaeta riweuh, bager, pinter, jeung daekan. Tina carpon anu judulna upi-upi nyaeta galurna galur mundur. Latarna aya latar tempat, latar waktu, jeung latar suasana. Kahiji latar tempat. Latar tempatna kahiji di sawah mitoha, kadua di kebon mitoha, katilu balong mitoha, kaopat di imah, kalima di tempat kursus ngaput. Waktuna tengah poe jeung peuting. Suasanana teh tegang. Puseur sawangan tina eta carpon nyaeta Ki Jatnika. Amanat nyaeta urang jadi jelema kudu daek dipikanyaah ku kolot, kudu daek dititah jeung ulah kedul. Anu salajengna nyaeta sinopsis. Sinopsisna nyaeta nyaritakeun hiji pasangan anu ku kolot mitohana dititah gawe. Anu gawena kudu kana kursus ngaput. Si pamajikan embungeun gawe dina kursus ngaput, nepi ka ngandung nu eta hiji pamajikan. Dina hiji waktu manehanana ngalahirkeun sangkan orok anu dikandungna teh sehat nepikeun ka gedena eta budak teh. Lila kalilaan manehna daek gawe di kursus ngaput. Untung aya kursus ngaput anu di lemur manehanana anyaran dibuka, nepi ka manehanana gawe salila-lila. Sakitu bae anu didugikeun ku simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka anjeunna anu parantos ngadugikeun laporanana. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadaya khususna ka anjeunna. Sateacana diteraskeun ka acara panutup, mangga bilih aya nu bade dipertaroskeun. Naon watakna si Cikal? Watak si Cikal nyaeta riweuh tapi bager, pinter, tur daekan mun dititah ku kolot. Aya deui nu bade diteruskeun. Pamita aya urang teraskeun bae kana acara pamungkas nyaeta urang sasarengan ngaoskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hadirin anu ku simkuring dipihormat, alhamdulillah acara ieu parantos rengse. Simkuring palakus pangjajab acara nyuhunkeun hapunten tina sagala rupi kalepatanana. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu maha agung. Teu hilap shalawat sareng salam urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Dipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka rerencangan sadaya anu parantos kersa hadir di ieu acara. Sakumaha tos diuningakeun sateacana dinten ieu teh urang bade ngayakeun presentasi perkawis analisis unsur carpon dina raraga ngadugikeun tugas bahasa Sunda. Langsung wae kana acara anu kahiji nyaeta bubuka supados teu nyita kana waktos urang buka wae kumaosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin anu linggih mangga urang teraskeun ku acara nu kadua nyaeta inti atanapi laporan hasil analisis anu bade disanggakeun ku Risma Handayani. Waktu sareng tempat disanggakeun ka mantena. Abdi di dieu bade macakeun unsur intrinsik sareng sinopsisna. Anu kahiji judul atau tema nyaeta manehna lain awewe bangor. Anu kadua nyaeta palaku dina carita carpon manehna lain awewe bangor nyaeta nu kahiji Kuncoro, dua awewe bangor, katilu anak buah, kaopat Sarip, kalima Sopiah, kagenep bapana Sopiah, katujuh Agam Sumanto. Watak dina carpon ieu nyaeta Kuncoro, bager, rajin, tegas, jujur, silih asih. Awewe bangor nyaeta Bangor, Pedegong. Anak buah nyaeta Bager, Sarip nyaeta Bager, Sopiah nyaeta Bager, Tutukan, Agan Sumanto nyaeta Benghar. Garut dina carpon ieu nyaeta mundur, datarna tempat, kecamatan, taman kota, kantor pamarentah, kota Jakarta, pos komando, jambatan layang, lembur, jeung kosan. Dina latar waktuna nyaeta isuk-isuk, beurang jeung peuting. Suasanana nyaeta hanjeru, bingung, kabunga. Unsur sawanganana nyaeta ku Dharma Wijaya, amanatna nyaeta urang jadi jelema kudu tegas jeung kudu kuat tur kana kaayaan. Sinopsis dina carpon ieu nyaeta dina hiji waktu aya pamuda nu ngaranna Kuncoro nu mancen tugas jadi kepala Satpol PP di kotana. Ngayakeun raji awewe bangor nu unggah peuting sok mangkal di sisi jalan, ganggang poe, taman kota jeung tempat-tempat umumna. Memang lain sakali dua kali manehna dipamarentahkeun ngaraji awewe bangor di kotana. Sakitu wae anu kuring dihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka mantena anu parantos ngadugikeun laporanana. Mudah-mudahan kenging manfaatna. Amin. Mangga bilih aya nu bade dipertaroskeun. Saha tokoh di eta carpon? Joro awewe bangor, anak buah Sarip, Sopiah sareng bapa Supiah sareng Agan Sumanto. Badaya nu dipertaroskeun deui pamit teu aya dilanjutkeun. Hadirin anu linggih mangga urang teraskeun kana acara pamungkas nyaeta urang sasarengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin anu dipikahormat, alhamdulillah acara parantos rengse simkuring salaku panunggu catur sareng sapara kanca nedah punten anu kasuhun bilih aya cacariosan oge paripaos anu matag teu ngeunah kana manah hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.